anu sili asa sili asih tur sili asu tarane mungkin wawanena tarane mungkin kawanina tapi dihina diledek aing bakal datang ke DPR siap ini kamari geus diledekeun ku ngaran Arteria Dahlan ngahina ka urang Sunda Garut Sampurasun hatur nuhun ka Bapak Gubernur Ridwan Kamil nu para anu sili asa sili asih tur sili asu memperhatikan pernyataan rasis dari Arteria Dahlan yang dengan sengaja telah memperlihatkan kesombongan dan keangkuhan dan sangat melukai, menghina, membuat kesan bahasa Inung, bahasa Sunda dalam rapat kerja DPR RI. Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut beserta seluruh komponen paguyuban, komunitas, paguron, padepokan, dan semua unsur masyarakat kebudayaan Kabupaten Garut dengan ini menyatakan sebagai berikut. Pertama, sing kadang kabeh urang Sunda di mana bae ayana batur kimir lamun geus ngadenge silat Garut batur kimir lamun geus ngadenge silat Garut urang kaiket ku bangunan Taji Mala tapi tetap Taji Mala datang nanti Garut sing ingat dina cacandran Sunda Jaya orang Sunda mah tarane mungkin wawanena tarane mungkin kawanina tapi dihina diledek aing bakal datang ke DPR siap ini siap ini siap yang jaya jaya jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hayu umajak urang kamari geus diledekeun ku ngaran Arteria Dahlan ngahina ka urang Sunda sanajan manehna anggota dewan manehna boga undang-undang MD tilu teu paduli urang mah edek MD tilu MD lima sabaraha nu penting kadaulatan referensi Dahlan eta dipecat turunkeun teu paduli Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun ka Bapak Gubernur Ridwan Kamil nu parantos sumping ka Kabupaten Garut nu ngareus kana kebudayaan kesenian Sunda. Garut 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 urang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum